Kamarana barudak geus 2 poe can nyetor. Siga nama aya nama eureun heula soal baronda. Kumahanya kaciani rokok jeung kopi can dibayar. Kacemimi bala-bala gehu. Kumaha amun aya nama uang mulungan aqua we. Rek dikamanakeun harga diri urang ai maneh. Kumaha amun neangan bubuk obras. Saha nu meulina bubuk obras jeung keur naon bubuk obras? Teh bisa jadi makanan lezat. Makanan lezat? Sok kumaha carana? Kieu. Siapkeun bahan-bahanna, bubuk obras sakeresek. Terus naon deui? Oyah, pecin, salam, sereh sacukupna. Terus. Tuluy goreng make ap sedang. Tapi kawas nyeun bala-bala anu make tarigu. Kumaha tah eta rasana enak teu? Pahit. Aing maneh mah. Sugan we atuh bos payu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maneh ka dieu? Abi Parli siap menghadap. Ari anggota si Alpan jeung si Fikri kamarana. Si Alpan mah kawali ini budug bos. Ari si Fikri kemana? Dia nama Gering bos. Dadaharna oge para rait. Ngisingna kumaha? Biasa we bos cingogo. Maksudnya lain gitu. Lieur. Ku paramek we bos landongan. Nembal maneh mah. Aya anggota anyar duaan itu ge apaleun. Nah maneh teh bebeja. Tadi nama lumayan bos. Eta mah rada harebat. Hebatna kumaha? Eta mah spesialis bangsat. Coba ka dieu cenah menghadap. Bocil duaan ka darieu. Siap, gerak. Kanan, gerak. Gerak. Yuk jalan. Kami berkeluar bangsat siap bergerak. Ini jeung kikituan da lain pramuka. Supaya tambagan ganteng bos. Oh iya, 2 tuyul teh. Cik maneh nu baju beureum ka dieu? Ngaran maneh saha? Nama saya Rapa. Nah, baget nama si Gamang Bim. Malancek urang bos. Baju bodas ka dieu? Ngaran maneh saha? Nama saya Ramdan. Jika Mang Suhandi geuningan. Tambah lancek urang bos. Kati. Kurang ayeuna hayang dahar sok pangmelikeun daog asin. Asisten, mana aya duitna teu? Aing teu boga bos. Tah si Parli bogaeun meureun. Ieu we kamari ge tah si eta mah boga jatah 100.000 tah. Manehna ge da boga padahal mah pake mayar arisan maneh mah teu ngarti. Tah meuli daog asinna ka Sunira. Siap berangkat. Rapat tadi itu tidak kita beli naon? Naonnya? 3 sin gitu. Oh, pasti beli pecin. Pokoknya 3 nama pecin. Orang mesin salad disiting milih pecin. Tanya kuan deui. We, ayo. Nah, barudak balik deui. Bos, tadi teh kita beli pecin. Iuna tadi labuh. Jadi pohon. Endog asin. Sekali deui. Endog asin.
Mete poho endog asin. Pasti ayeuna mah moal poho. Pasti menuju tempatnya. Aduh, sudah tadi teh poho kita meuli naonnya. Heeh sia urang ge poho. Sun sin gitu. Oh, meulina ka Ceu Ecin. Oh, bener-bener sanama meulina ka Ceu Ecin. Urang mah sin salah tuh. Da Ceu Ecin mah sate dagang. Urang tanyakeun deui we. Hayu. Nah, baru dak baralik deui. Tuk meureunna warungna. Ah, aing mah gagal dijegal deui. Naon deui maneh poho deui? Si Iyuna tadi tidagor kanu tangkal. Tingali. Ayolah cong terus. Urang kudu waspada karena ya bangsat. Heeh, ayeuna mah urang teh kudu siaga. Lamun anu teu wani urang tanya-tanya. Uang kumpulkeun we nu sejen, meh loba batur. Bangsat tuh. Tadi aya jelema hidang mencurigakan. Gak disusul ke si Alpi. Woi, lompatnya gancang. Kumaha ciri-cirina? Kasep atawan teu. Da banget nama ciga siki salak. Euy, urang dikepung kolobaan euy. Kemananya kaburna? Hayang ngumpul tuh di mana itu? Oh, di pipir. Lah. Mesti kuat. Puntang mang. Yes, abi kali kalhur. Untung tuh wawuheun. Aduh, nikmat sekali. Orang tadi dek ngompol, ngomongnya jeung eta budak hidung. Budak hidung? Oh, budak hidung. Jelema lain. Ting jelema ting monyet. Pakai baju koneng lain. Bener. Oh, eta tewak. Kayak urang tinggal heula aya eueuh. Ah, masih banyak. Empat. Wah, itu tuh. Mana? Woi, aya di ditu. Hahaha, iya muli cing jarot. Woi, turun. Ayo. Hahaha. Kembali sana. Sampai jumpa. Woi, Sakti. Like, comment, and subscribe. Lalu krauk si Joa.